Mang. Tah. Disirit di pegawaian di tidak saya itu bener aja itu bener teh. Tapi enaknya. Enak naon? Mie eta enak. Iya untuk aing kayak kelalocotan. Nah, Ya, Mang. sampai kalau locotan. Atuh ayam mie hidung gitu sia teh tegas. Panjang bumbuna eta teh, jeung bumbu. Tah ngoli digoreng sia mah. Heueuh kaman kamari teh, pangnyeunkeun mie cenah cak Mang. Kapan heueuh aing geus teh panggilkeun mie goreng. Heueuh cek urang teh kamari mie naon? Mie rebus, mie goreng, mie goreng. Kapan heueuh mie goreng sia mah kalah digorengnyaan. Heueuh Cuma urang teh kamari teh minyak mah sur rada loba osreng we eta teh ini bukan rada henteu dudung sih Mang. Eta mah dudungna mah Ya. bumbu. ngaja meureun sia mah ka aing. Kan huntuhan ka aing teh. Ngaran lagi kan mie goreng digoreng Mang. Kapan heueuh aya mie goreng lain maksudna digoreng di bere minyak kitu atuh gaul saeutik mah. Digoreng? Eta mah digoreng mana mereka urang mah da mie tegas gitu. Kamari udah nanyain mie naon? Mie goreng, mie goreng. Eta mie di kumaha? Heueuh digoreng mana mah. Bener berarti. Anjing aing Salah wae. Kapan minta mie goreng? Ya. Mie goreng ke kamari teh. teu aing baca di dinya teh aya tutorialna. Dina naonna? Tutorial. Heeh. Heueuh dina cangkangna. Tutorial naonna muka. Heueuh maksudna montong digoreng dibere minyak. Terus di kumaha digorengna tuh? Heueuh aing Disangrai. lain disangrai mie goreng, mie goreng. Lain digoreng gitu lain. Mie goreng, astagfirullah, nya digoreng meureun Mang, mie goreng mah. Lamun kamari teh nyebutna teh mie rebus, tah make cai direbus. Saya cayahan. Heueuh cek aing baca tutorialna. Heueuh eta mah mie rebus, ieu mah mie goreng mah maksudna lain digoreng kitu. Tah. Aing kena ngaledek apa kalau kalian tuh. Kena huntuan aing. Tuh askeunana ge. Atunya heueuh. Digoreng mana mah. Berarti lah teuing kamari ngagoreng nanya. Aing mah teu beres. Jaba eta teh meuli mina katipu Mang. Kamari teh. Ulah nu di dinya teh warungna katipu deui. Kapanina wadahna geuning dina gambarna. Aya enog, aya segala rupa sayur. Dibuka teh eueuhan. Jerona mah dogna eueuh. Sayur nu karetuna eueuh. Mie we hungkul jeung bumbu dina plastik. Eta mah pabrik mah ngan saukur perumpamaan talamun ayeuna dibere sayur lebih geunah. Lain maksudna di jero aya sayur, aya nogan. Misah eta mah. Nah, ada di dinya teh ditulis nog dan sayur misah. Teu dayana gambarna. Aing ya. Aing boga babaturan 18 kieu aing. Aing sigana Beungarnya setruk aing 2 jam ge aing ngomong jeung kieu. kumaha? Tapi da ngeunah kamarinya Mangnya. Lain geunah deui ta pejet bubu si aing tah. Ada geus diurut enca. Geus ku aing nyarugakan aing aya mie goreng leubeub ya keun aing dah. Bener nyeuna eta teh digoreng dah. Kapan heueuh? Heueuh cik aing eta mah heueuh bener digoreng. Nah, jadi naon salah? Heueuh kan mantong digoreng, cik aing dong digoreng. Di kumaha atuh? Direbus heula. Da main tanah kamari mie rebus. Ulah hayang mie goreng. Salah aing ketang heueuh lah. Aing bingung aing yo. So, Dola bingung heueuh mun aing salah. kamari Mang minta mie rebus. Eta si mie teh mal digoreng kurang direbus. Diberi Oh. cai. Ting nu mana anu salah aing deui yo. Gitu Mang. Ting aing bingung aing. Ting mana nu bener aing bingung. Kalau Pusing aing yo. disalahkeun keur rek katipu meuli mie disalahkeun deui. Kita meuli mie goreng. Wah, geus. Kacau ieu mah deui aing. Nya kamari mie mah mie goreng di dieu teh da mie goreng ya tulisan Mang. Dan tadi tadi rebus. Cik aing baca.
tutorialna. Jadinya teh aya panduanana. Heeh. Oh. Heeh. Di kieu lain digoreng dina katel. Eta teh. Heeh. Ai, salah. Wah, nya. Salah. Wah, Ayeuna nyieun deui mie goreng. moal tah aing tejet tah. Ayeuna mah gorengna moal lila teuing, Mang, setengah mateng we. Moal aing wanita ka mana sih kalau kumaha ge aing mah. Ih, Wah. bisa lapar. Meuli sorangan aing. Aduh, Ini beli sorangan kade katipunya. Kamana sakueun logan jeung dagingan. atunya heueuh da eta mah mie bungkul kadinya ge. Mie Heeh. Nah, gambarnya tapi aya, Mang. heueuh gambar bungkul eta mah lah. Teu nyaho nu kitu patut eta mah gambar lain lah. Eta teh. Heueuh eta mah. Ya. Kumaha tuh?